babaturan tepang rawuh deui ka para sugeri pamirsa sadayana masih dina jejer kembang wayangan panginten ieu bagian kadua. Muga sarehat sadayana. Purung tos matuh tos maneh dina lambang Kasundan nyaeta perlambang. Jati diri orang Sunda diantarana gambar, macan atawa hulu macan. Pun parun tabepun kumaha artikeunna sareng sejarahna panginten aya nu tos waspaos oge teu kurang-kurang ti para kasepuhan nu ngabahas ieu. Masih dina jejer kalungguhan basa kura maca saya aya. Moal jauh ngomongna ucapan bahasa Indonesia mah ya ucapan mulutmu harimaumu. Mun cek Sunda sungut eta sangat. Jadi na ucapan eta aya kaputusan, aya kekuatan anu kuat. Cilaka atau mulyana jalma. Jadi tong dianggap sembarangan ieu papagon. Bahasa ieu kuat pisan. Jadi kuat teh bisa ngalegleg batur atau ngalegleg awak sorangan, bisa hade keur batur bisa hade keur awak sorangan oge sebalikna. Bisa ngahancurkeun awak sorangan ku ucapan teh. Pun tabepun salajengna na bidang perlampahan. Ieu mah bisi katutupan ku rangkean kaduniaan orang singgikeun wae ieu. Perkawis ringkesan perlampahan ieu mah tina pengalaman kula pribadi tabepun lain kurang guruan kan bisi penetik katipu ku penampilan ku aksesoris ieu biasa dijadikeun patokan saya aya. Ringkesna ningali perlampahan manusia atau jalma aya 3 perkara. Golongan kahiji nyaeta anu henteu nyelakakeun batur. Nyatana ulah nyelakakeun batur, ulah ngarusak batur. Golongan ieu diantarana jalma anu lemah, aki-aki nini budak sareng sajabina ieu dipandang karena teu nyelakakeun batur. Nu penting teu nyelakakeun batur, teu dolim. Oge teu nyelakakeun awakna sorangan. Nu kadua nyatana jalma anu berguna keur dirina pribadi. Di samping teu nyelakakeun batur oge berguna keur dirina pribadi. Geus bisa nyakupan kabutuhan pribadi nulungan awak sorangan. Najan kurang teu beda fakir miskin tapi geus bisa nyakupan kebutuhan sorangan. Geus bisa nulungan awak sorangan ku tanagana sorangan. Nu katiluna geus bisa nulungan nulian. Nu kaleuwihan bidang ilmu, bidang kedudukan, nu bidang harta. Ieu bisa nyukupan kebutuhan pribadi oge bisa mere kanulian. Jadi geus cukup ilmu aya 3 perkara ieu. Jadi perkara model jelema betul salat, ibadah teu cukup berarti bisa nulungan awak sorangan, kebutuhan sorangan. Tapi jelema model tara salat penting teu ngaruhikeun ka batur lah bisa ngajaga ucap jeung lampahna sangkan teu ngaruhikeun batur atawa teu ngaruhikeun awak sorangan. Ringkesna ku 3 pertanyaan ieu. Hiji ngaruhikeun ka batur henteu, kadua berguna teu keur dirina pribadi, nu katilu berguna teu keur jalma lianna atau nulungan teu ka jalma lian. Eta mung 3 pertanyaan nu pokok. Nah, pertimbangan ngukur perlampahan jalma. Najan jalma lemah itu kurang kekuatan ari teu ngaruhikeun ka batur mah terutama ku orang wajib dihormat, wajib dibantuan. Kemudian jalma geus bisa nulungan awak sorangan, bisa nyukupan kebutuhan sorangan, walagri sehat, bisa usaha, bisa ibadah sae. Nu katiluna ai kaleuwihan harta, rezeki atawa pengetahuan atau kedudukan bisa nulungan batur kuduna mah. Ya, sae. Nu salajengna pertimbangan khusus
ti riwayat wali besar Syekh Abdul Qadir Jailani. Tabe pun mau dibaca imung dua perkara ti kajang Tuhan Syekh ieu tabe pun paralun. Hiji kolbu, kedua ucapan atau disebut oge kalam. Mung dua pertimbangan ieu nu dibahas di dieu. Kahiji ya jalma nu kolbuna teu aya tapi kalamna sae. Ieu jalma munafik. Ucap-ucapanana, ilmuna ieu sae tapi kana hatena teu nyarep. Nah, hatena mah anggar we ka nafsu duniawi atau keuntungan pribadi. Nu kadua ya jalma anu kolbuna sae tapi kalamna teu aya. Jalma ieu nerima kanu kayaan hirup, kewajiban hirup, bisa bersyukur, bisa ibadah, beriman. Tapi saeutik ucapanana nyaeta ucapan teh ilmu bahasa atau ilmu agama sarua agama bahasa. Jadi kurang dalil ngomongna saaya-aya. Penyoka dalil-dalil ayat Al-Qur'an tanu sajabina. Kurang referensi buku, kurang pesantren, kurang nyakola. Kalau pinter ngomongna pasti. Nu katilu kolbuna kosong, kalamna kosong. Jadi nu kahiji hatena ge teu narima ulas asih. Rasa bersyukur ka pangeran. Harapan ka akhirat kaduana na pendidikan ge teu aya atau alim nya tentang agamana ieu jelema wangkelang bedegong. Nu kaopatna jelema nu kolbuna aya sareng kalamna aya. Kolbuna mahi rasa syukur, rasa narima, rasa bersyukur, narima masalah, harapan kana Maha Kawasa. Aya beriman lah. Nu kaduana ucap mah ge aya nyata boga pengetahuan, boga sakola, boga pesantren misalna. Jadi bisa nerang-nerangkeun, ngadalilkeun kayaan-kayaan, hukuman akhirat, hukuman dunia, perkara perdagangan jeung sajabana ieu. Disebut kalam teh nyaeta kemampuan bahasa teh. Bahasa naon wae rek bahasa ekonomi, bahasa dagang, bahasa fisika, matematika ieu disebut bahasa. Jadi na pertimbangan ieu dibacakeun teh mun ieu teh kolbu hate sareng kalam ieu rada susah sababna ieu teh tiasa ditinggali ku jalma biasa masalah kolbu mah. Penting keur maca diri sorangan gitu. Kadang-kadang dina waktuna kolbu urang keur poek, kadang-kadang rada caang, terutama keur maca wak sorangan. Ari maca ka batur mah kur ku jalma nu geus luhung, geus bisa maca ka diri pribadina. Tabe pun daripada susah-susah ringkes bae kuno tos aya dina surat Al-Asri. Ieu sok dibaca upami urang beres sekolah madrasah. Uzu nafsi billahi al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, terus jelas pisan ringkasna mah. Nu salamet nyaeta nu beriman sareng ngalakonan amal saleh. Karituna saling menasihati na kebenaran sareng kesabaran. Ieu ringkes da babagan perlampahan jalma. Tabe pun patokan ieu disebutna ku Yang Prabu Siliwangi disebutna teh Sri Asah, Sri Asih, serta Sri Asuh. Jadi jajar patokan Kasundan. Biar langkung sorbe carekola minta hampura cukupkeun sakieu heula saya aya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.